Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamirsa. Kumaha damang? Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa patepang deui dina pidangan anu diantos-antos ku pamirsa sadayana nyaeta wartawan. Sareng sim kuring Armita Resa Nuritamang. Saling sim kuring Muhammad Karten Sakana Santara. Alhamdulillah ayeuna pikeun urang kali nu sakola di Kabupaten Bandung tos dilaksanakeun program PTMT atanapi pembelajaran tatap muka terbatas. Priyogi kauninga ku urang sadaya yen PTMT teh nyaeta hiji program pamarentah pikeun sakola-sakola anu muridna kedah ngalaksanakeun program diajar sacara tatap muka atanapi offline. Program PTMT ieu tos dikawitan ti awal tahun 2022. Laras Kang Karten. Leres pisan, program PTMT ieu tos dikawitan ti sasi kapengker di Kabupaten Bandung anu dituturkeun ku sadaya jenjang sakola ti kawitan TK, SD, SMP, SMA. Janten kumaha program PTMT ieu lumangsung, simak ieu informasina. Kalaresan ayeuna abdi nuju sareng salah sahiji guru anu ngawulan di SD Negeri Cibiru Salapan. Punten Ibu, bade tumaros sareng Ibu saha? Abdi sareng Ibu Ana. Nah, Ibu Ana, punten bade tumaros. Kumaha penerapan sistem PTMT di SD Negeri Cibiru Salapan ieu? Pami ayeuna mah masih umur kana peraturan pemerintah Kabupaten Bandung. Janten masih 50% tatap muka. Dibagi ku 2 sesi. Janten maksimal sakelompok siswa teh 2 kali pertemuan di sekolah. Anu sanesna anu salangkungna mah nganggo daring penugasan di bumi. Kumaha numutkeun Ibu salaku guru di dieu langkung efektif mana KBM anu dilaksanakeun sacara daring atawa sacara luring nyata PTMT di dieu teh. Pami efektif sih, pami efektivitas mah langkung efektif pami aya PTM 100% gitu. Mung ayeuna kondisi pandemi janten teu tiasa full tatap muka. Raosna sih raos tatap muka, marigi pami tatap muka mah janten katawis pisan kemampuan murang kali teh siga kumaha gitu. Hatur nuhun Ibu atos ngeluangkeun waktu di wawancara ieu. Sami-sami. Hatur nuhun ka Armita sareng Karten anu parantos masihan waktosna kangge abdi. Biasa ditingali situasi sakola di SD genep kudu ayana kagiatan pembelajaran tatap muka terbatas. PTMT atau kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas bertujuan ningkatkeun kualitas pengajaran, interaksi sosial antawis murid sareng guru, sareng ningkatkeun keefektifan diajar siswa. Para siswa kedah ngangge masker di bumi menuju ka sakola. Teras diwajibkeun ngagunakeun hand sanitizer sareng cuci tangan. Hayu urang coba pataros sareng orang tua siswa anu urang kalina sakola di SD genep. Kalarasan di dieu abdi nuju sareng salah sahiji orang tua siswa anu muridna sakola di SD Salapan. Nah, bade tumaros sareng Bapak saha? Kumaha damang? Pak, ku ayana PTMT ieu pembelajaran janten leuwih efektif atau henteu? Secara umum kita dukung program pemerintah dari kesehatan ya. Tapi kalau dikatakan efektif atau enggaknya, saya kira kurang efektif karena sistemnya tidak langsung dengan baik mengajar. Kumaha respon urang kali Bapak ku ayana PTMT ieu? Respon kebanyakan sangat menunggu ya. Soalnya ya satu jarang ketemu sama teman-temannya, kemudian belajarnya juga di rumah, tidak langsung sama tuanya, dan apalagi segala kalau handphonenya nggak ada dan segala macam. Tapi tetap kita membantu orang tua tetap program dan tetap harus membantu anak untuk belajar. Nah, persiapan Bapak selaku orang tua siswa ku ayana PTMT Pak. Yang jelas persiapan dari orang tua tambah lagi waktu kegiatan karena
Abdi Soraya hatur nuhun kembali ke Armita sareng Kapten di studio. Hatur nuhun ka saderek Soraya Dini Azahra sareng saderek Felicia Putri Juliana kana informasina. Lompat ayo Dewa. Nah bieu kena gancang pisan lompatna. Minum sprint. Syukuran. Kamu sakit otot, saya sakit otot. Minum Paramen jadi otot. Anjay. Salajengna aya saderek M. Rizky Maula sareng saderek Agnia Mirah Rahmani di SMP. Mohon pamirsa sadaya anu aya di imah simkuring Agnia, reporter wartawan badai ngadugikeun langsung kaayaan SMP Lab School saatos diberlakukeunna PTMT. Kanggo langkung jelasna, mangga urang wawancara salah sahiji murid SMP Lab School. Kumaha perkembangan di sakola ieu? Perkembangan PTMT di dieu? Aman dah, perkembangannya kayak bagus. Apa ya, pribadi mun orang mah jadi lebih semangat belajar lah, lebih semangat diajar. Mun PTM ada asa rada gampang, mun PTM gitu face to face lah ya. Kumaha perasaan anjeun saat pertama diberlakukan PTMT? Pribadi seneng orang abdi bisa ningali temen deui babaturan gitu ameng. Ya, mun jantan ayana abdi tos aya di SMP Lab School Cibiru. Ayana abdi sareng sahiji narasumber nyaeta Bapak Kepala Sekolah Pak Saifuludin. Punten Pak abdi bade tumaros. Kumaha pemberlakuan prokes di sakola ieu salami PTMT lumangsung? Ya, alhamdulillahnya dina pelaksanaan PTMT di SMP Lab School alhamdulillah lancar. Oke, murang kali guru sadayana ngajalankeun protokol kesehatan bae pisan. Margi satu acara pelaksanaan protokol kesehatan aya sosialisasi ka guru, mahasiswa, ugi ka orang tua siswa. Punten dina nalika kegiatan pembelajaran tatap muka langsung alhamdulillah saya kendala. Oke, sadayana atuh siap. Sakitu wae Pak, berarti nuhun proposal kami kembali ke studio. Hatur nuhun ka saderek M. Rizky Maula sareng saderek Agnia Mirah Rahmani kana informasina. Syukuran. Kamu sakit otot, saya sakit otot. Minum Paramen jadi otot. Anjay.
Lompat ayo cela. Nah bieu ini gancang pisan lompatna. Minum sprint. Salajengna aya saderek Raihan Aprilian sareng saderek Andika Awal Lutfan Rahmat di SMA. Saatos pariwara-pariwara nu baris dipindangkeun. Ayeuna abdi tos di SMA Negeri Hiji Cileunyi. SMA ieu mangrupa salah sahiji SMA di Kabupaten Bandung anu tos ngalaksanakeun pembelajaran secara tatap muka. Pihak sakola ngaharap pembelajaran tatap muka ieu bisa dilaksanakeun secara 100%. Sanajan eta pihak sakola ge osok ngingetan kedah nganggo masker, pawasuh panangan sareng ngajagi jarak. Assalamualaikum pemirsa. Tadi atas ditampilkan ke saudara Raihan keadaan PTMT di sekolah teh. Tapi sayangna ayeuna sekolah SMA hiji Cileunyi teh atas nerapkeun sistem PJJ atau biasa disebut daring. Kusabab angka Covid naik deui. Nah, di dia abdi atos aya narasumber nyaeta salah sahiji siswa SMA hiji Cileunyi nyaeta aya Ariski Maula salaku siswa SMA hiji Cileunyi sareng ketua eskul taekwondo di sakolahanna. Nya abdi di dia off cam zoomna kusabab bumi abdi ya parem listrikna nya punten pisan. Nya langsung aja punten Ariski bisa kadangu suara abdi nyarios. Kadangu. Ya, di dia abdi bade nanya sakedik nyaeta pendapat tentang PTMT sareng PJJ ieu. Menurut Ariski teh kumaha sih pembelajaran PTMT di sekolah teh? Mending PTMT atau mending PJJ? Ame bisa diajar di Zoom kawas kieu tapi off cam. Terus Ariski mah main PS na TV. Ya, kumaha pendapat Ariski? Nya upami ti abi mah nya sebenarnya masing-masing aya plus minusna. Upami PTMT meureun plusna nyaeta arurang leuwih fokus, leuwih bisa serius lah gitunya merhatikeun materi anu disampaikan langsung ku guruna gitu kan. Janten arurang gampil gitu nerepna. Tapi meureun minusna teh nya hariwang we gitu kan. Ku sabab aya pandemi ieu gitu kan. Janten himbauan pemerintah jeung sakola ge kan kedah ngayakeun PJJ gitu kan di belajar daring di bumi. Janten kan aya di sakola mah PTMT mah hariwang gitu kan. Da sanu apal gitu kan jalmi-jalmi anu ayeuna mah geuning aya orang tanpa gejala teh mah janten kan arurang sanu apal gitu. Nah, ai meureun ai PJJ plusna leuwih santai meureunan teu tegang teuing lah gitu istilahna. Ai minusna nya ai eta mah balik deui ka diri arurang masing-masing nya kumaha cara arurang menghadapina gitu kan, menyikapina. Nya tapi sebisa mungkin mah arurang boh dina PTMT, boh dina PJJ kedah sami-sami serius gitu. Nya mung da kumaha deui atuh kan situasi nuju kieu mah nya arurangna we kudu pinter-pinter menyikapina. Nya leres pisan anu diomongkeun ku Ariski teh kumaha deui atuh situasi nuju pandemi kieu mah nya. Hiji deui ieu pertanyaanna, mana nu leuwih nyerep ka otak, pembelajaran pas daring atau pas di sekolahan menurut Ariski? Ai menurut abi mah nya leuwih nerep di PJJ. Soalna kunaon ai abi pribadi mah ai PJJ mah arurang ti bumi bisa ningali ti berbagai sumber gitu materina. Jadi teu terpaku ti nu dipasieun ku guruna hungkul gitu kan. Jadi arurang tiasa explore gitu, explore leuwih luas deui.
Ai upami di PTMT mah kan arurang mau tidak mau nya emang kudu perhatikeun hiji-hijina nu aya di depan nyata nya guruna kan. Janten nya teu tiasa ayeuna arurang misalkan guru nuju nerangkeun arurang pedah teu paham lantas arurang muka Google gitu kan yang materi nu lainna gitu kan teu mungkin gitu kan. Nya eta lah mun ti abi mah mun kitu. Hatur nuhun ka Rizky anu tos masihan pendapatna panginten. Pamirsa, nya emang lamun PJJ atau daring teh aya kurang lebihna, bener panginten cek Rizky teh. Nya balik deui ka diri arurang masing-masing kumaha carana diajar di masa pandemi COVID-19 ieu teh. Abdi Andika ngalaporkeun. Hatur nuhun ka saderek Raihan Aprilian sareng saderek Andika Awaludvan Rahmat kanggo informasina. Warta salajengna lumangsung saatos pariwara-pariwara nu baris dipidangkeun. Anjeun pelajar, anjeun butuh penghasilan, pakailah Binomskoy. Nyieun miskin. Mantap. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Lompat ayo celah. Nah, bieu ini gancang pisan lompatna. Minum sprint. Syukuran. Kamu sakit otot, saya sakit otot. Minum Paramen jadi otot. Anjay. Pas sareng waktu tuang siang, aya rupa-rupa jajanan legendaris di Jalan Pendidikan Cileunyi, Bandung. Nyaeta mangrupa jajanan sapertos PMP sareng batagor. PMP mangrupa jajanan khas daerah di Palembang, Sumatera Barat, nu bahan dasarna lauk. Sedengkeun batagor mangrupa jajanan khas daerah di Bandung, Jawa Barat, nu bahan dasarna aci. Kanggo informasina, tos aya saderek Vanita Anggraini di tempat. Pamirsa sadayana anu aya di imah simkuring Vanita, reporter wartawan bade ngadugikeun langsung keadaan jajanan di Jalan Pendidikan. Kanggo langkung jelasna, mangga urang wawancara salah sahiji tukang dagang nu aya di Jalan Pendidikan. Ayeuna abdi atau sareng salah sahiji tukang dagang anu aya di Jalan Pendidikan. Sareng saha namina ha? Nama Abi Pan. Ku ayeuna PTMT ieu kumaha pengaruhna kana omset atau turun atau henteu? Pantes turun lah, soalnya kan murid-murid pada libur sekolahnya sareng naikna harga bahan pokok seperti minyak mengaruhan karena produksi di Lampung Alif pendapatan. Aai calan di dia teh sabaraha lami? Kira-kira aya 5 bulan. Naon bedana kondisi sataacan Covid sareng saatosna? Da acan sih atas Covid-na soalnya pas awalan lagi tos Covid can ngarosan seperti biasa. Penginten kamari-kamari tos aya wartosan bade masuk salmina senang aya Covid itu anyar.
ayeuna PTMT ieu kumaha pangaruhna kana omset Bapak turun atawa henteu? Wah, turun pisan Neng. Bapak icalan di dieu. Ngorosot mohon. Kumaha Neng? Bapak icalan di dieu tos sabaraha lami? Tos aya 5 tahun Neng. Naon bedana kondisi saat acan Covid sareng saatosna? Saat can Covid rame. Saat tos Covid sepi. Atur nuhun Iya, Bapak. mohon Neng. Abdi Vanita kembali ke studio. Hatur nuhun ka Sadarek Panita Anggraini kana informasina. Sapertos kitu, kirang langkung situasi PTMT di SD, SMP, SMA, sareng situasi jajanan legendaris anu aya di Jalan Pendidikan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Rupina cekap sakitu warta anu parantos dipidangkeun mugia janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Simkuring Armita Resa Nuritamang Sareng simkuring Muhammad Kartensa Nusantara pamit pamit undur. undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What? Halo guys, muka aku jadi coklat. Bohan. Hai, Nah, coklat. kayak gitu. Nah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di video. Nah, jadi kali ini hari Selasa, tanggal bagus kata orang ya. 22. Hari ini kita syuting apa tuh? Kita syuting Warta Sunda sebagai MC ya Mit ya. Di sini ada Armita dan ada yang video namanya Felicia Putri. Makasih. Lompat lagi. Ayo cela. Ayo kecepatan. Kan tadi gini. Ada. Pura-pura capek dulu awalnya. Tarik napas. Berarti gini dulu, bangun dulu. Iya bisa gitu. Martin, lem mana? Lem. Coba. Sok. Kayak tunggu dulu kayaknya mobil. Ketawa. Kurang jauh. Tuh. Minum sprint. Aja aku. Gini nih. Lempar lagi. Cus. Intinya mah pas ambil obat sakit kepala. Saya kan sakit otot. Atau gua. Mana ada referensi kata-kata gak, Beb?